Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anami Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, satacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinan rahmatna ka urang sadaya dugi ka tiasa kumpul di ieu tempat. Sholawat serta salam mugia ngocor ngagolontor ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, sobatna, sareng umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Langkung tipayun sim kuring haturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sasanggem dina acara mieling Poe Kamardekaan Republik Indonesia anu ka-70 ieu. Bapak Kepala Madrasah miwah Bapak sareng Ibu guru nu kusim kuring dipika hormat, kitu deui sakumna siswa-siswi sadaya anu kusim kuring dipika deudeuh. Peryogi kauninga seueur pisan pengorbanan anu tos dipasrahkeun ku para pejuang urang kapungkur dina melaan kamerdekaan negara Indonesia. Kukituna urang salaku generasi muda penerus bangsa tos sakedahna neruskeun perjuangan para pahlawan ku jalan diajar anu giat ngawujudkeun cita-cita pikeun ngajadikeun kahirupan Indonesia nu langkung hade. Sajabiti eta seueur keneh anu tiasa ku urang dilakukeun dina rangka ngeusi kamerdekaan ieu, sapertos ngajauhan diri tina pengaruh narkoba, ngajauhan pergaulan bebas, ngahindarkeun tawuran jeung rea-rea deui. Intina urang sami-sami babarengan ngeusian kamerdekaan ieu ku hal-hal anu positif sarta mangfaat pikeun diri urang sadayana. Rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur ti sim kuring boboh sapanon carang sapakan hapunten anu kasuhun saupami dina biantara ieu aya pisanggem anu kirang merenah. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.